Bah, naon hayang di baju bah. tong borosia ingin teu kayak urang nyungkeun ka bapakku Syariah urang nyungkeun baju bah. heeh Atuh mah aja di ujang da leutik. bae da meureun atahna ge tetepang sok asa aswa-sua Jangan ditelatali Dajeng areuang ngan mamawa budak we ka mana teh mah yang batuk itu boh goy itu ketisan bener kunaon abah abah kunaon bah batuk aduh oh butak bah batuk sanes butak batuk butak oh batuk bah nya butak mau buluan karunya teuing abah meni batuk itu abah heeh landongan itu abah geus diobaran cager-cager kunaon diobaran abah obat batuk cobian ku korek api atuh bah di kumaha duruk di corona bah eta teh cager cager henteu nya hurung we nu aya bah tong heureuy teu nyari abah naon rek ka mana bah rek ngungsi ngungsi ka mana bah ngaranna ge ngungsi mah kanu aman emang na imah urang geus teu aman bah pan gunung geus gararunul pasir bulistir leuweung di taruaran tangkal kai sirah cai geus saat walungan geus ngoletrak curug geus eueuh caian di mana datang hujan jadi banjir erosi di mana datang halodo jadi musibah kahuruan jeung sajabana karunya urangnya banyak bah naon hayang di baju bah tong borosia ingin teu kayak urang nyungkeun ka bapakku Syariah urang nyungkeun baju bah heeh atuh mah aja di ujang da leutik bae da meureun atahna ge bisa atahna teh kumaha moal ngarti si mau bunyit keneh atahna ge bisa oh maksudnya artosna tak geuning apa kayak ge ngartos bapak kuwu mendengartos ahli seni nya surti oh gitu bah heeh ya mudah-mudahan cenah artos atunya banyak pasti ngarti nah ini teu datang-datang mah nggak sih teh acan aku kudu lempang sih teh jauh sabar oh gitu bah canian amplop merendah di amplopan kejakeun bah tong di amplopan sok saeutik gitu bah saya mah si goblok bebenyit kan geus apa duit pengalaman saya mah abah naon ai si emak ka mana bah si emak ka mana tanyakeun indungna tuh apaan inung maneh teh baheula ge maot ngaletak setrum marokana setrum teh pais belut diletak ku inung sia nepi ka jegang apanya karunya bah si emaknya khawatir nah atuh abah teu ngaletak setrum atuh aing milu modar mau nu ngakod kan bae atuh abah da abi udah kon gua abah teh capek
merenang ya aing capek. Nya capek hate abdi teh bak karunya ka Abah. Abah teh ngakon abdi we. Ya. Da diecageun di imah sia mah gelut wae jeung kucing. Leung lamun meunang bade sia eleh wae. Pengen raca atuh. Nya. Abah, Naon? yang disunatan mah. Aduh karunya teuing eta. Hah? Hayang disunatan. Ya. Ya. Naon atuh? Tong seserian Abah. Ceurik anjing lain ceurik. Naon eta Abah? Bakuwu masihan. Hese kumaha nyokotna? Dalang panyokotkeun atuh ku sia dalang. Sok cengkat atuh. Aduh. Nuhun. Batu Ali kan itu. Jangan yang minta batu ali ini. Abah, Naon? duitna dipaok dalang Abah. Diwiatkeun. Di PHP-keun. Nya bager Ridho bapakku Ridho. Ridho saur. Tambahan deui atuh Hei, Ridho. geus. Ngerakeun budak teh. Lain naon Abah make jeung ceurik urang hayang disunatan Abah mah ngadon ceurik. Da meureun naon teh abah teh teu boga duit. Satuna da disunatan malain ku duit ku peso Abah. Meureun abah teh kudu nita ka ahlina. Atuh ku Abah we. Teu becus. Sieun kateuk-teuk jeung kanyutna. Abah mah teu ieu naon teh teu kreatif hirupna. Teu kreatif kumaha? Ya ujang mah pengalaman Abah ya mah ujang mah kana nyunatan mah bisa Abah. Mane bisa nyunatan? Tiasa abdi mah nyunatan masal oge pernah. Nyunatan masal? Sumohun Seberiji jelema? 100. 100 jelema pernah? Pernah Abah abdi mah. Tara lila 5 menit beres kabeh. Ku sorangan? Ya ku sorangan mah nya koloban. Kumaha teh? Di kumaha teh 100 jelema teh? Bisa 5 menit. Carana gampang Abah sagala rupa ge kudu make ilmu. Kumaha? Eta budak anu 100 jelema teh bawa ka lapang. Tuluy. Cenah balu ligir we. Buka we calanana. Cenah ngajajar kabeh ngagoler. Cenah lempeng teh. Tuluy. Nangkarak. Heeh. Coo we etana teh. Naonna coo? Nya si etana. Heuh naonna? Mamasna coo mamas. Heeh. Meh naon? Meh narangtung. Tuluy. Di mana kabeh geus dicoo nangtung, tah kabeh pan ngajajar narangtung kabeh. Hah? Tuluy. Nyokot teh mesin rumput. Tuluy brebet. Ku mesin rumput. Eta teh kumaha? Rampung kabeh Abah. Tadinya abdi teh dipercaya teh Abah. Aing ngana ji kitu. Bah, Naon? ujang masuk sedih teh Bah. Sedih naon? Lamun ngadenge lagu dina radio ujang masuk sedih teh. Namanya boga radio. Gaduh, Radio naon? radio urut, Urut naon? urut kaduru. Nah hurung gitu. Ya hurung da kaduru. Salah nanya aing. Maksudnya disada. Disada abangan hurungna teh sagelombang we. Nah, Da gelombang nu lain kaduru. nah naon dina radio teh? Baheula mah Abah geuning aya lagu anak-anak popsuna anak-anak rame teh baheula mah Abah ka mamana tenar. Lagu naon? Judulna teh anak jalan tah geuning Abah. Anak jalanan, bro. Tah eta anak jalanan anu dilagukeun anak Kukustian baheula geuning Abah. Namanya bisa ngalaguna? Ai tiasa mantengan apa we sakedik-kedikeun Abah. Abdi bade kawal ka Pakuwu beos Bah. Lagu eta. Sok. Mudah-mudahan katampinya banyak. Doakeun cing sukses. Amin. Sok. Nya Bah, beos dahem heula Bah.
menang saya teh dehem ngising ajik nyaman wae nu sempet abahnya dehem yang ngisingkeun bae sok cek pejama kuring teh budak jalanan gawe ukur ngamen dina kendaraan sabenerna hate ngarasana langsa puguh hirup ragap taya bapa teu apal dirupa jeung deui duka di mana mun panas kapanasan paku sarianu bager mun hujan kahujanan mun repeuting ngadon sare di emperan da puguh teu gablek gogobrog aya nu ngaduruk nepi ka tutungna aduh geunaheun euy geunaheun daek direkamang jang di mana mah di pabrik tahu geunaheun lagu teh ngan nyinggung ka abah nyinggung naon make bapa teh apal dirupa pan bapa sia teh aing nyarek apa rupa kumaha ka abah nah tiba heula nepi ka ayeuna can pernah beungeut abdi jeung beungeut abah amprok nah sok abah malik ka katuhu nah malik dek ka kenca nah abdi ka dieu teh pernah jeung abah tuh ka dieu teh pernah jeung abah ka mana kitu panggil jeung abah sok mana abah dawuh sok ka dieu teh panggil jeung abah ka dieu teh panggil jeung abah buah-buah abah wa bangotan curiga sok ka dieu teh panggil jeung abah ka dieu teh panggil komo ka dieu siapa ka mana abah siapa Allah iya diharap siapa Allah ya Allah ya Rabbi abah iya diharap aduh aing mah siapa Allah ya Allah siapa Allah mengenai si emak mau tanya abah Allah Gusti berat abdi teh jadi yatim piagra abah abah kemana abah iya diharap Gusti nabung kemana si abah abah di mana wae atuh ari babatok siang goblok goblok aja